Eta horenganan Allah nyiptakeun manusia teh beda-beda. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi Rasul Allah, nabi pasti. Aya anu diciptakeun teh sakadar jadi nabi we, teh diangkat jadi Rasul Allah. Aya nu diangkat teh jadi wali Allah. Aya nu diangkat ku Gusti Allah teh jadi pangkat sholihin. Aya nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun teh sekedar mukmin. Aya deui nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah jadi munafik. Geus kaditu nu jadi kafir murtad. Jelas lamun manusia dilahirkeun ke alam dunia diciptakeun ku Gusti Allah jadi Rasul Allah, pasti nabi. Tempatna geus jelas moal aya hiji-hiji acan nu dikanarakakeun pasti ka sorga. Eueuh hiji rasul, eueuh hiji nabi nu diasupkeun ka neraka. Mantap denganan aya paranti-paranti. Nah, awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli, rarasaanana asli lamun sehat. Ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat. Ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat. Lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah. Ketika dibere gering, ulah gering parah, sari awan bere jeruk. Mulai guys. Aduh. Bere sambel, jangan bunuh aing. Tuh, iya be nyeri huntu ya, nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager. Masa sih nyeri huntu sabulan? Jadi lo kayak di mana ge paling 2 3 selesai. Iya mah sabulan, encan cager-cager. Iya teh berarti SMS. Ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS. Awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge. Ketika sehat baca Quran betah, maca zikir betah, puasa sholawat betah, babacaan betah. Lamun ruhanina sehat, sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Shadaqallahul azim. Barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering. Gering ya ruhna. Teu daekeun barang dahar. Masyaallah, sholawat 4444. Oh, memeh berangkat. Wow. 444 atuh. Masih kene seuri 44. Masih kene. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una min jami'il khairat. Akarang sabalik doang geus galentuk. Atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung maksudna. Ruhani dah berarti gering, ruhani dah gering, masya Allah karim. Lamun waliullah teu eureun-eureun maca sholawat zikir, teu eureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat, masya Allah. Urang nyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan. Para aulia Allah, para sholihin nikmat mun maca Quran.
lain cara tadi maca Quran aong-aongan lain tengah peting jam 3 nu tadi ge masalah jam syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura bae urang dieu jang ngeunaheun teh soraan ri urang mana sih geus kawin teh encan haju nanyakeun kitu bae kan atuh sanajan geus kawin ge karak hiji mah masalah ikut cerita jam 3 buka Quran baca sorangan tuh eureun sampai jam 4 terus ke masjid seger awak seger roh seger Masya Allah cuman cerita doang kan orang makos gitu paksakeun coba kepeting coba ngajajal 3 hudang langsung baca Quran emang aya hurupan eueuh sih geus langsung kieu ngagebleng Quran ganti lain Quran ganti mata tojos ruhani gering Masya Allah dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus teu meunang ka iluan kuno sejen aya nu nanya kiai kok bisa teu ilu bae kami mulah kok bisa ulah sih gitu amat ulah lantaran nanya deui moal kuat nu matak diulah teh moal kuat ya zikir lagi kan sampai 10.000 tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang illallah nu digigir kula bae illallah kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya illallah karang 100 Bismillah asal 200 geus soraan atiga calangap geus 200 lah oh 300 diimpus nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering keneh nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter ruhani gering teu pernah ka dokter wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran teu kuat zikir embung zikir teu kuat maca salat embung maca salat berarti ruhna gering bawa ka husada insani suka bawa. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ranca Bangu. Siapa nama? Saya Sarwiti. Sakit apa Sarwiti? Ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok. Hah? Iya baca Quran kagak mau ngantuk aja terus dikit juga sama. Ini saya mau berobat. Ini mah harus ke Grogol sakieu nanti. Lain jurusan sakieu. Ya Allah ya Rabb. Nah ialah ruhani Masya Allah mendak kisah Kikil Balkhi nyarita dina Nasoihul Ibad talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara talabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula manggihan fi sholati duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dimerengeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi ngeunaheun sakieu ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuing ngahutang kabeh henteu sia waktu inget ka bangkrut bae sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha
eta nu koskara itu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua talabna dia al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata kukula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunaon saya mabok tahajud 2 bae sholli sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang ieu keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah ketika diasupkeun ke jero kubur masyaallah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basrudin nanya ke malaikat kok ieu cang amat oh ieu tahajud masyaallah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh ya wal penting tahajud teh karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya karena-karenaan lillahi ta'ala masyaallah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt masyaallah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah kigil bakli fawajadna fi sholatil lail saang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh qoboan usolli fardhu subuh qoboan ieu teh beres padi aya jelema nu kos kieu nya lah ieu syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nya mah tamat Quran teh beurang satamatan peuting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas masyaallah karim kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz
setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah juz sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam wari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene kiamat lamun nu kos kitu anu kos kubaca na kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon tah jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran aya jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kulan hafizul Quran silaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna atuh langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenang setahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dia dagingan belah beteung aya saeutik belah tukang ka dia dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sarerea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandiat nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandiat bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian tinggi naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka ieu mah geus pokona teu bisa kuku bae teh mah teu tanggung jawab geus pokona tuh